Jadi kumaha maksudnya bieu teh Pak Haji teh can abis laku RT ya. Naon? Orang miskin, loba nu miskin orang maksudnya kumaha eta Pak Haji teh? Aya program orang miskin. Loba. Kararaku gitu kararaku miskin. Kayakeun program usaha kecil. Usaha. Cik cobaan kayak teh ngayakeun program memberi bantuan kan kelo. Erek mari juga rek omong. Wah, bener ide saya eta kanggo Pak RT nya. Tah kitu engke mah baraya. Ya usul awi mata tadi saur Pak Haji teh kitu nya. Saur miskin ayeuna ngaku miskin. Tah cobaan ke ka pamarentah mah ayeuna cobaan bantuan anu orang gila. Cik loba nu garelo teu. Sakitu we lah. Malihan kan Pak RT kapungkur. Mohon. Sieun kudu gelo. Sieun. Ayeuna mah jangan gelo. Aduh. Kacau.